Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca Abah, wargi-wargi Abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika tapi perlu ari di jejeran mah pikeun ngajelaskeun maksud anu sabenerna naon sababna pangnanya eus datang ka Cipancar. Ku kitu teh mah Pak Haji Qodir teh teu tinggaleun di temah wadi nu dijaga teh bisa aya mamalana nu teu dipikahayang. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu waktu abringan Pak Haji Qodir datang ka Cipancar kabeneranana teh jangdana mah keur eueuh di imah keur milu ka Adria ka Cikembulan nguruskeun pesenan bako. Atuh dina balikna ka imah semah-semah teh geus baralik. Jangdana lain deui ngarasa kagetna barang mireungeuh waruga nu jadi adi sakitu ruksakna. Ongkoh manehna mah atah anjang naker kanu jadi dulur teh tara pirajeuneun ngalongokan. Atuh inung bapana deh tara ngobrolkeun naon-naon ari datang mentas ngalongok ti leles teh ngaragangan meureun bisi matak nimbulkeun kateungeunah katampana ku jangdana. Deuk jangdana nanyakeun ka indungna teu meunang jawaban anu nyugemakeun. Atuh deuk nanyakeun ka jenisna nyeus ngabige teu daek nerangkeun anu sabenerna. Maena cukup nyebutkeun gering we. Ayeuna cenah pangna balik teh maksud rek titirah. Tapi dijawab kitu teh jangdana keukeuh we ngarasa kurang sugema. Eta bakuna mah mireungeuh bubudena nya euis waktu nyarita teh bangun nu kacida ngarasana langsana. Disumput-sumput oge teh burung we ebreh tina juru-juru panona aya nu ngagarendang. Kumireungeuh kitu teh geus teg we. Jangdana teh boga sangkaan yen adina teh tangtu dinya nyeri kudu jadi salakina. Atuh nyaal we. Jangdana teh jadi keheul lantaran ras inget kana caritarana Jang Husein Bareto waktu mimiti mikahayang ka adina. Kapan pok-pokanana teh mani hari punaker bari jeung totorosol deui teu cirikna kekereuweut. Kasurung kurasa kapanasaranana isukna kalawan teu bebeja heula ka indung bapana balenyang we. Jangdana kaleles maksudna deuk ngadatangan imah Jang Husein. Tapi kasampak teh eueuh malah imahna ge dikunci. Balenyang atuh ka imahna Ki Jalal. Teu daekeun ngadatangan imahna Pak Haji Qodir lantaran pamikirna Jang Husein teh moal aya di dinya moal nya dikunci atuh imahna. Puguh pernahna teh teu sakumaha jauhna. Datang ka imahna Ki Jalal meunang beja cenah Jang Husein teh keur ka Kadungora jeung Ki Badra. Kagok lengkah. Biur we Jangdana ka Kadungora.
Kabeneranana teh aya nu nuduhkeun kawuhanana keneh Jangdana anu kabeneran manggihan Jang Husen keur nganjang di hiji imah. Ari heg teh didatangan lain deui mata kahiabna lantaran kasampak teh Jang Husen keur megod we jeung awewe piaraanana. Turun si Husen. Paingan adi aing sakit ruksakna. Da ku sia dinya nyeri. Jangdana sanggeusna asup ka jero imah sarta mireungeuh Jang Husen keur paduduan di pangkeng jeung awewe. Gagentak manehna luncat kaburuan. Mangke heula dana. Sungu teh ulah diumar teuing. Sopan saeutik badeuleu. Di mana ieu teh ha? Jang Husen bari ngajorelat nuturkeun Jangdana kaburuan. Sopan-sopan mata sia. Teu perlu deuleu. Lantaran sia mah teu beda we ti sato. Kawasna bae bakating ku geus teu kuat nahan nafsu. Tanta parah deui sabrut we. Jangdana ngirimkeun tonjokanana. Tonjokan nu bolos strong kosong, da puguh manehanana mah taya kabisa. Alah. Deuk ngajago sia teh ka aing. Kadieu ye. Hayang dipenggeskeun mah tah beung sia. Jang Husen nu ayeuna mah geus aya pangabisana. Ngagentak manehna malik nyerong. Beletrak we. Pigelang Jangdana diketing. Cerot. Leungeun kaenca Jang Husen nyayang kana gado. Jangdana kontan ngagerung bari ngalengak. Hiu. Barep katuh Jang Husen nyuruntul. Jebrod. Keuna kana careham. Pogo we. Jangdana teh kakara sageprakan oge. Jol-jol ripuh we. Antukna manehna geblak nang karak bengkang. Getih merebei tina sungutna. Kawasna bae aya huntuna anu coplok teu tahan uji. Tah kitu deuleu akibatna nu kurang ajar teh. Ulah dikira keuyeub apa deuleu si Husen teh. Ayeuna mah aya udang lamun nyata si lalaki. Kop tah deuk digigir. Deuk di tukang. Awak aing geraragap. Jang Husen tandangna estu ninggarang naker. Bari irungna ngadadak beukah lantaran kareret ku Badra inguk. Bari nyerengeh ngebrehkeun pamujina. Lantaran kareret Ki Badra inguk. Bari nyerengeh ngebrehkeun pamujina. Kuneang Jangdana hudang. Bari hate mah lain deui ngarasa kagetna. Lantaran Jang Husen teh tetela ayeuna mah aya pangabisana. Tapi sanajan kitu manehna teu ujug-ujug kapok. Sarta teu anta parah deui gabrug we. Manehna ngarontok. Atuh Jang Husen teh ngagentak luncat ka gigir. Bari ngahiukeun leungeunna. Jebrod bae. Teu mis deui ngahakan punuk Jangdana ku teungeulan dampal leungeunna anu disangigirkeun. Jangdana kontan ngaburusutkeun eusi kadutna. Cekuk deui. Ika burungna dihanca ku dampal suku. Aduh. Jangdana ngagerung deui sarta ngagedebutna teh ayeuna mah bari jeung gogorentelan. Lantaran panajongna teh lain deui tarikna. Modar sidana. Jang Husen bari jeneng luncat. Maksudna mah Jangdana teh deuk terus diluluh. Geus teu mikirkeun deui yen eta teh dahuanana lantaran pamikirna sanajan teu kitu oge pasti manehna jeung pamajikanana teh bakal pecah. Lantaran kalakuanana teh piraku we make teu dibejakeun ka Nyi Euis. Ongkoh deui. Sanajan kudu pegat oge jeung nu jadi pamajikan. Cenah naon? Teu berat teuing. Ti heula oge lamun teuras kanu jadi bapa mah. Nyi Euis teh geus diserahkeun deui ku manehanana teh. Tapi maksud Jang Husen deuk nyiksa teh teu kalaksanakeun. Lantaran ngadadak aya nu ngajorelat ka hareupeunana. Saterusna ngabedega ngahalangan Jangjana. Si horeng Matasim nu ti barang prung oge nyaksian. Kabeneran manehana ngaliwat ka lebah dinya. Oge sabrehan oge apaleun yen Jangdana teh anakna Haji Sobana urang Cipancar. Sabar Jang. Teu sae ngalajur nafsu. Matasim ngagorowok ngelingan ka Jang Husen. Saha eta? Nu deuk andon suka bebela ka sidana. Jang Husen morongos ka Matasim. Teu pisan-pisan Jang. Mang mah ngelingan we. Teu sae nyiksa jalma teh. Komo deui ieu mah. Lawan Ujang teh taya pisan kabisana.
Mad Tasim kekeh ngelingan ka Jang Husen. Paduli dulu. Nu sejen teu meunang ilu biung. Nah dikata badegana si Dana gitu. Jang Husen ketakna mani pepeuleukkeuk naker. Ih. Lain badegana, lain dulurna. Kaula mah ngelingan we. Kaula mah ngelingan we. Lantaran lain tandingna. Jang Dana mah taya pangabisana. Jeung tinimbang bisa ngalawan mah kalah kabinasa. Mad Tasim nyaritana rada heuras. Geuleuh ku pepetaanana Jang Husen asana teh umaing pisan. Ora atuh. Pitandingan kaula kadiekeun pikeun gagantina si Dana. Jang Husen kalah ka nangtang. Pamikirna ieu jalma teh sakali dibere jurus timangganten anu kahiji oge moal teu ngajongkeng. Ai. Nangtang ka saha nikah teh? Nah asana teh manasua banteuing. Mad Tasim geus mimiti naek getihna. Tengeunah dihampas ku budak satepak. Padahal manehna di Kanungara teh beunang disebutkeun saehuna. Goreng-goreng oge ngamuridkeun. Oh nya kasaha we? Nu wani ngayonan ka kaula. Jang Husen bener-bener pok-pokanana matak ngahudang amarah. Teu sangka aya anjing oni babaung di dungus maung. Mad Tasim nyarita dieusi ku panyeceleh anu tumrapna ka Jang Husen lain deui matak ngentabna. Jelas ieu jelema teh nguanaker. Teu nyahoan meureun. Yen manehna teh murid pajagra ti lembur ngontong. Kitu anggapan Jang Husen harita. Aduh. Gagabah nya capek teh ha? Kadia sia. Maung ompong. Sugan hayang dibebehkeun da sungut teh. Nyarita kitu teh Jang Husen bari teu antaparah deui nyebrutkeun pereupna jurus timangganten nu teu kurang-kurang hebatna. Lamun seug digunakeun ku nu geus kahot mah. Tapi da ieu mah sasata digunakeun ku nu kakara lelengkah halu. Mad Tasim teh ngan ukur ngagilkeun badanna saeutik. Bari kuda-kudana tetep we dina tempatna. Hiuk, betak we. Beupna diteke. Ogu we lain deui Jang Husen reuasna sarta nyerina. Da eta we. Manehna nepi ka ngagurubug. Tapi sanajang kitu, ari peureup kencana mah terus nyuruntul deuk ngahanca kana careham. Mad Tasim ngagentak mapag ku pereupna. Tuh. Dua pereup diadu. Nah ari goak teh. Jang Husen ngoceak teu beda we ti bolon anu digegel ku anjing edan. Galeong. Gebut we. Badanna nangkarak bengkang kasurungkeun ku tanaga benturan pereupna Mad Tasim. Ai. Jeung aing sia mah pilawaneunana. Ki Badra bari jorelat we luncat ka hareupeun Mad Tasim bari nyamberkeun pereupna. Hiukna geus miheulaan nebak kana beungeut. Ciciren dieusi tanaga nu geus teu kudu disangsikeun deui kahebatanana. Deuh, garang naker kisilah. Mad Tasim ngagentak cingkrak. Yeuh. Pereupna rek dipake ngababuk pereup anu poos. Tapi Ki Badra riket narik leungeunna ngabarengan gilek awakna nya hareup kanu jadi lawanna. Sabrut. Pereup kencana ngirimkeun jurus timbanganten. Mad Tasim cingeus ngagentak manehna ngabalirkeun sirahna bari terus ngolebat ka gigireun Ki Badra. Rokaya gerakan Ki Badra kacida kecitna ngagentak manehna malik nyerong nuturkeun gerakan nu jadi lawan. Sedeng leungeun kencana ngahiuk di luhur deuk mapag sirah. Kabarengan nyebrutna peureup katuhu anu deuk dipake notok dada. Ngan bae gerakan Mad Tasim tetela matak ngagetkeun nu jadi lawan. Manehna ngagentak ngangsorotkeun suhu katuhuna ka hareup. Kabarengan gerak dua leungeunna langsung dipake nakis panarajang. Tuk. Dua leungeunna Ki Badra bantrok jeung dua leungeunna Mad Tasim kulawit. Sakilat naker. Leungeun Mad Tasim duanana ngaheat ka handap anu maksudna deuk ngayakeun tenggelan kepang kana dua gigirna Ki Badra. Tapi sabot kitu kadenge ku Mad Tasim hiukna bedog di tukangeunana nu moal salah diheumbatkeun ku Jang Husen. Memang teu salah sangkaanana. Lantaran harita teh Jang Husen keur ngahiukeun bedogna kana sirah lawanna anu memang keur nonggongan ka manehanana.
Dan cadang sadayana Mad Tasim cukup surti kana naon-naon nu bakal karandapan ku dirina. Kukituna kalawan teu ngalobakeun di pamolah, gentak manehna narik deui dua leungeunna, ngabatalkeun maksudna pikeun ngahanca dua gigirna Ki Badra. Anu memang harita teh geus nyantong. Klep. Mad Tasim saterusna ngareundeuk, ngabarengan malikna awak 80 derajat. Manehna teu ngayakeun gerakan naonan deui. Lantaran geus cukup dibaritungkeun ku jalan kieu oge manehna geus cukup pikeun nyalametkeun dirina kalawan mutlak. Tegeseh ijiranana. Ku kitu teh mah Mad Tasim teh beunang disebutkeun geus legok tapak genteng kadek. Lain sakali dua kali manehna nyang hareupan lawan. Anu tempo-tempo mah tingkat pangabisana leuwih luhur tibatan manehanana. Ku kituna sahanteuna manehna teh teu suda-suda ku pangalaman teu luput-luput teuing ku gerak tipu. Anu dina prungna kiwari nyang hareupan dua lawan. Komo Jang Husein mah beunang disebutkeun masih keneh lelengkah halu. Anu dina deukna nyang hareupan gerak tandangna Mad Tasim teh kurang-kurang nama matak nyilakakeun ka baturna sorangan. Saperti harita barang lep Mad Tasim ngareundeuk nyumputkeun badana. Ki Badra katut Jang Husein lain deui ting raranjugna. Pogo mimiti nama Ki Badra teh jol ngarasa untung. Barang mireung lawana narik deui leungeunna bari teu kateguh naon nu jadi sababna. Atuh Jang Husein nuker nyewuk ngahambatkeun bedogna lain deui guligahna. Geus ujub yen sirah lawana teh piraku we teu busrat basret ngaluarkeun polo. Tapi buktina Ki Badra kalah ngejat ka tukang. Teu sirikna ti babaranting lantaran ari lep badan Mad Tasim ngalelep ari lol teh. Bedog Jang Husein nyuruntul sarta geus moal salah deui bakal ngadek kana tarangna. Sedeng ari Jang Husein terus nyuruduk teu bisa nahan dirina anu geus katalanjuran nyebrut ka hareup. Sarta antuk nama gebut we. Jang Husein nangkuban lantaran Mad Tasim ngagentak ngageser ka gigir bari nyandet sukuna Jang Husein. Teu pira bincurangna ukur ditahan ku curug. Nah kunaraon cenah teh? Mad Tasim nanyana bari ngagak-gak. Jelas lelewana matak nambah-nambah ngentab hate nu jadi lawan. Nu tumrapna ka Ki Badra teu beda we tinu dihina antep-antepan. Alah, loba ting-tingkah si koplok. Ki Badra nyorowok bari sabrut teh manehna narajang. Leungeun kencana nyilang di hareup pikeun cadangan marangan jurusna nu nyewuk bangbaraan. Ya kulucunya ari bang barongan napsan. Mad Tasim ngagentak ngagilek ngenca srog sukatuna diangsrodkeun ka hareup. Habek. Leungeun Ki Badra nu deusik jurus timbanganten teh dikepung ti gigir. Tuh. Leungeun nu mentas ngepang teh saterusna nyatok gado. Ki Badra ngagerung bari ngalengak. Gadona asa nyengsol dibaduk ku si Kunahun. Srog Mad Tasim ngangsrodkeun suhu kencana ka hareup bari ngagilekeun badana ka katuhu. Tuh. Leungeun kencana ngepang punduk. Ki Badra ngagerung deui lambat naker. Sirahna nu tadi ngadang heang ka tukang teh kontak malik deui ka hareup. Teu beda we tinggal lenggut. Nu antukna brok we Ki Badra nangkuban. Cungur nyunghid kana taneuh. Jaba eusi kadut ngaburulu kaluar tina sungut. Ki Badra humarurung. Bari badan ngajurung kunung. Sugan teh moal aya hojahna. Puguh geus sakitu buktina. Nah atuh arek gapruk teh ngadon ngarontok suku. Ngejat mah ngejat Mad Tasim teh pikeun nyalametkeun diri. Tapi teu kaburu. Da puguh suku sasatna nyantong kanu keur ngudupung. Antukna Mad Tasim ngagerok reuwas bari badana ngoleab ka tukang. Anu satuluyna ngagebut nang karak bengkang. Leungit budi ilang daya dabongan make cileureun. Ya, hiji-hiji bedul.
Ki Badra bari ngagentak ngagurinjal hudang. Humarurung diganti ku ngahehe. Mirengeh badan musuhna nu teu beda we ditangka cau dituar. Kanyarina ngadadak teu karasa, sungutna mendirebeh-rebeh we pika sebeleun. Ongkoh deui, sesa-sesa ongkek masih keneh mararuntang dina kumis jeung jangotna. Alah, ngabongohan sia. Matasim oge ngagentak hudang, lain deui nafsuna. Puguh menang hadiah nog soang dina sirahna. Hehehe. Sarua we deuleu. Sia oge ngabongohan. Da mun bebeja heula mah ka aing, cadu mungkuk aing kudu make kabeunang digebung ku pantar sia. Cing manahan kuran. Hehehe. Nah sia teh bebeja heula gitu. Waktu tadi deuk ngagebug gunuk aing. Ki Badra kalah ka ngahualkeun, bari ngahehe. Puguh we. Tumrapna ka Madasim lain deui ngarasa keheul sarta jengkelna. Asa ngalawan nu burung. Ucap-ucapanana teu beda we tinu otak miring. Tapi ari diwarah mah kudu supaya ulah diumbar teuing sungutna. Begituna teu parah deui sabrut we. Manehna ngasupkeun jurusna. Tumrapna ka Ki Badra cukup matak seber mamehpek. Ngadenge hiukna oge meulah angin geus mata kukurayeun sarta matak muriding bulu punuk carangkat pinu kasieun. Lapok ye perep aing. Matasim bari ngagorowok marangan pereupna anu ngadius. Het Ki Badra bari rikat luncat ka gigir. Duda di bebeja heula mah deuleu. Nya moal. Aduh. Ki Badra tungtung namah ngagero lantaran carehamna beunang digedrig ku perep buleud. Tadi teh waktu manehna luncat ka gigir, tonjokan Madasim kapaksa ngagebros nobros angin. Tapi ngagentak Madasim ngagilek malik sarta terus nyusul tepus. Badanna ngajoret luncat bari nyambarkeun pereupna. Ku Ki Badra sama sakali teu kartiten, kalah jongjon we manehna calawak ngumbar sungut. Antukna perep buleud nu nyuruntul teh teu kabireungeuh. Nepi ka ngagijerotna kana careham. Cek aing oge labok ku sia deui perep aing teh bangbarongan. Madasim bari nyebrutkeun perep kencana dek mendo careham Ki Badra anu ngadadak ngaburial ngabijilkeun getih tina sungutna. Tapi Ki Badra ge sangeuk kabeunangan 2 kali. Nyeri-nyeri oge manehna ngawayahnakeun maneh ngayakeun hojahna pikeun nyalametkeun dirina. Magentak manehna narik sukatuhna ka tukang. Jerelat, cileng, luncat ka gigir ke belah kenca. Breh ke kemplong Madasim molongpong teh aling-aling. Anu ngahalangan, sarta badana keur semu doyong ka hareup. Lantaran tonjokanana poos leungit sasaran. Hatuh, teu anta parah deui, sabrut we. Ki Badra ngahikeun jurusna, sakali ieu mah hasil oge. Sanajan harita Madasim riket ngagilkeun badana. Tapi teu burung we kabeunangan iga burungna katotong ku perep buleud. Hah? Madasim teu beda we tinu anu bebeten. Cuk. Ki Badra ngasupkeun jurus kembar anu patutur-tutur. Datangna dibarengan ku ngangsronna sukatuhu ka hareup. Nu tumrapna ka Madasim teu wudu ripuh oge ditoron kitu mah. Katurug-turug deui keur waktu badana ngoleab ka tukang. Terus dek Ki Badra dikael sukuna bari digeblag. Nu antukna blak we nangkalak bengkang. Saehu kadungora teh sakali ieu mah ngalakon ragrag di pakalangan. Nah geuning bat perep aing nu dilebok ku sia teh ha. Ki Badra ngagak-gak bari seret manehna pasang kuda-kuda. Teu daekeun terus narajang lantaran kabireungeuh lawana teh terus ngusek. Aduh, ulah wakatah kabur, bangbarongan. Madasim bari ngagentak ngagurinjal hudang. Sinar panona maneh hurung, manco kanu keur cacalawakan. Kalah kabekah, labok deui yeuh. Ki Badra dina tandangna anu nguntup nguyup, ngagentak luncat bari nyambarkeun pereupna. Meungpeung nu jadi lawan, tacan sayaga bener. Maksudna deuk terus digedri ke carehamna supaya ulah loba wajah. Montong dedeun kuring. Madasim ngagentak ngajengkatkeun sukatuhuna ka hareup. Sedeng suhu kencana ditarik ka tukang. Ngabarengan badana malik
sapinuhna ka kenca. Hiu, beureub kencana deuk dipake notog iga burung. Tapi Ki Badra ngagentak mundur. Hiu, leungeunna deuk ngababuk pigeulang lawan anu nyuruntul. Deuk nombroskeun igana. Rokaya ayeuna mah Mad Tasim teh cingeus naker ngagentak leungeun kencana diheumbatkeun ka luhur. Nyaeta pikeun mapag tenggelan lawan. Maksudna sakalian deuk ngadukeun kekuatan. Bareng jeung eta, Srog Mad Tasim ngajukeun Sukatuhuna ka hareup. Pikeun ngadegeutkeun badana kanu jadi lawan. Tuh, leungeun kencana awor jeung tenggelan Ki Badra. Hiu, cerot. Perep katuh Mad Tasim dina jurus Kiara Dodot. Ngahanca kana careham. Ki Badra ngagerung, bari ngalengak. Teu kuat, nyangga gederigan lawan anu memangna kacida hebatna. Tuh. Ki Badra ayeuna mah anu bebeten lantaran huluanganna terus dibeset ku Mad Tasim. Hiu, cedak. Disusul ku tenggelan leun kenca anu ngahanca kana tak-tak. Cerot. Jurus Kiang Dodot mindo ayeuna mah gadona Ki Badra anu jadi sasaran. Nu tumrapna ka Ki Badra ukur bisa ngagerung lambat daker. Gebut we. Badana niba kana taneuh sarta saterusna ngajoprak bari teu usik malik deui. Ukur tembong napasna empas-empes nandakeun manehna hirup keneh. Jangusen nu harita geus udang deui. Manehna ngagentak nyokot bedogna anu ngagoler dina taneuh. Waktu manehna ngagadebut tadi teh bedogna teh mecleng jauh naker. Ayeuna sanggeus bedogna dicekel deui. Teu anta parah deui sabrut we. Manehna narajang ka Mad Tasim bari ngahiukeun bedogna. Beunceut teh. Asa ku pepeuleukkeuk naker. Mad Tasim ukur ngagilek nyerong bari Srog ngasupkeun Sukatuhuna ka hareup. Sakali dikael ge kana sukuna Jang Husen teu ngalobakeun di pamolah. Gebut we. Jang Husen nangkuban. Ai, ulah sologotot teuing atuh jalu. Mad Tasim ngeyehkeun bari ditungtungan ku ngahehe. Hoream ngalawanana oge. Lantaran ku manehna geus kauji. Pangabisa Jang Husen teh lain tandingan manehanana. Malah beunang disebutkeun tangah keneh. Can waktuna dipadungdungkeun di tengah pakalangan. Cobi urang lawanan ku abdi Pak Guru. Ngadadak aya nu nyorowok ti pompok imah. Si Uhe murid Mad Tasim anu kakara taram-taram. Kabeneran, manehna harita ngaliwat ka palebah dinya. Memang geus lila manehna teh ngajanteng di dinya. Nyaksian guruna nu keur padungdung. Atuh salian ti manehna aya deui 2-3 urangna nu miluna rempokeun. Ngaran-ngaran di kampung. Jelema teh teu eueuh-eueuh teuing. Sanajan bener di dinya teh rada anggang ti tatangga. Ngan nya kitu, sakur nu nempokeun teh saurang ge taya nu geruh. Percaya sapinuhna yen Mad Tasim nu bakal unggul. Pugu di kadungara mah geus taya nu bireuk deui. Mad Tasim teh minangka saehuna guru sararea. Saha? Mad Tasim bari ngagilek. Geuning maneh ule? Hocingan atuh kadinya icip-icip. Ngan mangkade we manehna mawa siih do. Mad Tasim bari ngoloyong nyampeurkeun jangdana nu harita geus nyisi bari pupuringisan ngarasakeun kanyerina. Wah, upami teu lepat mah ti Cipancar ujang teh. Mad Tasim nanya ka jangdana. Sumuhun Pak. Jangdana rada rungah ringeuh lantaran manehna mah teu wawuheun. Wah, putrana Pak Haji Sobana. Mad Tasim nanya deui. Sumuhun, geuning Mamang Uninga. Jangdana saterusna malik nanya. Hate mah teu boleh ngarasa kaget oge. Lantaran ieu jalma teh make wawuheun ka manehanana sarta nu jadi bapana. Padahal tacan ngarasa papanggih sakali-kali acan. Wah, kan tenan we atuh terang mah. Mung kenal mah dan henteu. Nya eta we peda emang kapungkur kantos ka Cipancar. Ka saha kitu Mang? Ka Jang Andi.
kasih Andi. Jang dana nanyana bari kaget. Disangka horeng ieu nu tutulung teh mana horeng baturna si Andi anu kumanehna mah sasat di pimusuh. Sumohon Jang. Matasim bari ngagilek ka muridna anu harita geus adu hareupan jeung Jang Husen. Rada ngarasa hariwang oge. Lantaran si Uhe mah lemor. Sering lawana katempona garang naker. Bari nyekel bedogna. Sakitu geus nyunghit teh bangusna. Tapi ari lelewana mah kaos nu heueuh. Manehna teu pisan nembongkeun kasieun. Sakitu nu jadi guruna geus ngajoprak sarta harita oge masih keneh ngajehjer. Bareng Jang Husen mireungeuh aya nu nyampeurkeun ngageuwat manehna ngorejat hudang. Sarta teu anta parah deui hiuk we. Bedogna disabetkeun. Ngan untungna we si Uhe cinceung luncat ka gigir. Bari leungeunna geus ngaheat dek ngetig pigeulang. Kalau kaya Jang Husen ngagentak ngarobah gerakan bedogna. Bari ngangsrodkeun suhu kencana ka hareup. Kilak nyerong atuhu. Heat. Bedogna disabetkeun ka katuhu. Jelas maksudna mah dek ngabeset beuteung. Tapi ngan saukur nyabet angin. Lantaran si Uhe kaburu luncat ka tukang. Duh. Bahaya oge yeuh. Matasim ngagarentes di jero hatena. Manehna lain deui ngarasa hariwangna. Ari bedog kudu dilawan ku lemor mah. Sanajan bener lawanna teh tacan sakuma pinterna. Tapi oge si Uhe teh beunang disebutkeun masih keneh balata boloto. Gede hate so teh bane we lantaran aya guruna. Ari dek dialungan bedog sarua we jeung ngahucuhkeun kana teu bener. Leheung mun si Uhe ngan sakadar boga maksud ukur ngabela diri. Kumaha lamun seug kalpasan ngaran patelak bari ngagunakeun pakarang. Sanajan taya nu ngababatang oge, bocok mah kudu salah saurang. Tapi ari kudu diantep cenah lemor mah. Ulah si Uhe nu bakal boborot. Matasim ngagarentes deui. Halusna red matasim ngareret kana gantar pamoean. Cukup oge gedena. Awina kolot sarta baseuh keneh. Teu panjang mikir deui. Heg bae gantar teh dilaan keplas we dipotong kira-kira setengah deupa. Geus kitu mah kalawang we dalungkeun ka si Uhe. Boga pakarang ayeuna mah deok oge. Si Uhe ngahehe bari merong ka Jang Husen. Dipabat sia ku aing jeung kokod-kokodna. Jang Husen bari ngagentak luncat. Bedogna mani ngahiuk deuk disabetkeun kana beuheung. Coba-coba we baraya. Si Uhe males nyorowok bari ngareundeuk hiuk beletrak. Paneungeulna dibabukeun kana bedog. Kadeprak teh. Si Uhe ngedeprak lantaran bedog Jang Husen teh sangeus ngoleweng teh terus malik nyerepet. Hiuk jebrod. Bincurang Jang Husen mani nanggal pisan. Awor jeung paneungeul awi. Aduh. Ngagebug suku sia. Jang Husen ngagero bari ngajarete seneng bedogna terus dibubat babit. Nya kana naon we deuleu keunana. Si Uhe bari nyabetkeun paneungeulna kana bedog. Ngabarengan badana nu ngajurung kunung nangtung. Beletak. Bedog Jang Husen beunang deui dihanca. Sakali ieu mah nepi ka meceleng bedogna teh. Lantaran si Uhe ngagunakeun tanaga sapinuhna. Kulabit. Paneungeulna malik deui. Nah atuh ari gejos teh ditojoskeun kana beuteungna Jang Husen. Kontan Jang Husen ngajekes dituturkeun kumurakeun eusi beuteung. Cacakan lamun si Uhe teu kaburu ngejat mah lapur. Beungeutna piraku we teu lamokot kasebrot ku eusi kaduta Jang Husen anu teu bisa ditahan deui terus ngaburu sut kaluar. Cukup Uhe. Matasim ngagorowok nitah eureun ka Uhe. Nah kalahkan nyebrot kaos orai badul. Si Uhe ngahehe. Kuloyong we manehna nyampeurkeun ka Matasim. Leumpangna ngagegag semudangah. Teu beda we ti jenderal anu kakara balik ti pangperangan bari mawa kaunggulan.
Nun Pak Guru di Pasian Awi. Si Ohe nganuhunkeun ka Mad Dasim bari ngahehe seuri. Ngarasa bunga nu lain di kieuna, dumeh manehna ka Parang Unggul. Ari Ki Badra anu tadi ngajahjar bareng geus inget tina kapaehanana kuniang manehna hudang. Panonna rucang-ricang kawas anu mentasare. Red ka Mad Dasim anu keur ngariung tiluan. Red ka Jang Husen anu masih keneh bebalongkengan. Koloyong ku manehna disampeurkeun bari heg di urutan pundukna. Hingga itu. Jang Husen kalah ka ngagebes bari ngepeskeun leungeun Ki Badra. Kunaon ujang teh? Ki Badra merong semu kaget. Kalka bosongotna we teu bisa diandalkeun. Jang Husen nyentak. Ada tatu Jang. Ki Badra nyaritana haros-hos. Red manehna ka Mad Dasim. Ada tak kumaha? Jang Husen nyentak. Nyadat nah Ujang. Nu gelut mah eleh jeung meunang. Ki Badra nyaritana setelah ngaharewos. Ti dituna mah maper meureun supaya Jang Husen ambekna ulah katutuluyan. Nya di dinya medokna. Kapan Ujang oge kawon? Nya. Da diajarkeun anak main pador sero. Jang Husen kalah ka beuki nyewot. Geus sudah. Dibawaleh teh kalah ka ngahualkeun. Ari Ujang. Teu sae sasauran kitu. Ki Badra bari ngalius tungkul. Ngarasa era ku Jang Husen. Rumasa manehna teu bisa dijaugokeun. Kalah ka omong we harus nate alah batan goong. Nya. Jang Husen nyentak bari ngajengkat. Sara terus manehna indit ngabengbeos ninggalkeun Ki Badra. Ngarasa wirang nu lain di kieuna ku Jangdana. Keur mah kapergo pisan kalakuanna teu bageurna. Sasat nyelewer tinu jadi pamajikan. Katurug-turug nepi ka ngarandapan ngajongkeng. Sarta bari jeung utah uger sagala. Harita oge ngurelna mah tacan leungit. Ngan ieu mah maksakeun indit soteh. Awahing ku geus teu kuat nemongkeun beungeut. Pang-pangna mah ngarasa era we ku Jangdana. Oge nambah-nambah sabel. Mireung pepetanana Ki Badra. Kalah kabere gegehna we kaos nu heueuh jago. Teu euleum-euleum. Keur waktu tadi mah omonganna teh harus naker. Goong na beuh maneh. Ari dina pruungna makalangan. Bet kalah ka ngoyopos teh pisan hojahna. Aduh kanca. Cak. Carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.